Gue diundang ke Polres. Gue nyerita salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Pula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Li'anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan. Aku jenjana dunia. Lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sakamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan kemuri ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae, marah malah. Ngegel bisa. Jadi nasehatan ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah, komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teteh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ke pendopo dunia maksudna, diundang ke bupati dunia maksudna, naik ke panggung dunia maksudna. Ye teu cenah kiai ikhlas coba ayeuna hayang nyaho kuat henteu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere. Maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron tah. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mampu ngadengetin nu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudnya. Aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat. Cicing kieu mah. Ngadoakeun umat. Can bisa salat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasehatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasehatan. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu hayang aing, berarti kerasa ku hate nyana. Cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing masa kali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Teu hayang 2 kali geus. Aya ki podol 5 lain.
maksudnya supaya sekali deh alhamdulillah gitu kan lain deh lain ki podoli bae sia ge sarua ngan aya nyana bae digigir ieu Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na tau ya kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula betul mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan. Lain urang lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa Yusuf sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Jadi kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah nage dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya ku urang sia teh ngaji kali henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba para teu sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sia teu digalinyakeun henteu kunaon mah henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawabna teh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deket lain deket-deket bae dulur mah ari sia teh ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung ari sia joret lain teh aing nyahonya dulur nya pinter nyana tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we leuh ki uji bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu Famasalu tapi jangan takanya famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan
ki Bal'am bin Ba'urah mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada. Bukti nyata tah mah ngelel bae nama terus. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel. Mantak ka kiai bener ngomongkeun bae. Di mana bae? Ngomongkeun bae nya mah. Ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah. Sebab eta hadiah di Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya. Seakan-akan nya keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Aduh, moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah, ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh. Intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaulan nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'urah. Ai Bal'am bin Ba'urah teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Bal'am bin Ba'urah anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun, manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi dimaksudnya supaya mantep. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'urah, anjing nu selalu ngelel. Yes, sing ada sia kedai bisa Kiai Golkar, awas aya anjing, awas. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing ditakol nama. Iya perang sana atau ayam mui tuh awas anjing. Ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu. Anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu.
kemarin teh kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allahu alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirnya tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah